Jangakeun semua pangabatos Gusti bawa katampi kalian kabingahan diterima. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun. Aya pikir saya naon ini Gusti? Ge daguan. Lan daguan. Oh saya mangga. Oh, bunga Ai si abis budi naon amis budi Gusti abdi mah. Nya ini mah. Mangi kabunga juga ada. Menang kabungah naon? Persib juara deui atuh. Hat-trick Persib teh Gusti can kamari timnas menang 3-0 ngalawan Oman. Ari Oman teh mana Oman eta tukang useup. Eta mah Oman ini Oman. Nya Oman geuningan dulurna Uya di Oman. Rasa anu sok nyeun kecek. Abdi makan bola teu kumaha Gusti pokona mah bagja we. Ayeuna teh naon? Calukane batur-batur ka di osaya mangga-mangga. Hey, my brother everybody. Eta di barang tuang wae itu dah. Dia kena ngopi ya terus. Kadari da nyatu wae si Bang Goblok. Jadi kitu sia. Hege. Karan. Dibere selah nu lain gitu deui semua. Nyangakeun mah mangga maknu ni ulah. Diterima. Aya mingah yang naon nek uni purwa nyalina kerjaan imalat mun jeung hinga ka mulut bat ganing dananga emutan anak mati ka janga. Halus ngomongna. Ulah daguan. Daguan. Oh mangga dina onto nya uni abdi. Gini aya mah nih. Si anjing. Meuneu wae anjing. Eta buuk si goblok. Mun aing mah dicukur sia teh mung ni nyukur mah. Mung ni nyukur ieu teh mode ngan urang mah mode. Menang ngaplicing lah Pak. Naon mode ieu teh menang ngaplicing. Aduh. Menang ngaplicing ieu teh nu tingali make herna yeun ka dieu na. Urang meh nyang nu make nyeli ku aing. Jeli tina naon tina ieu. Ai, geuleuh teh. Geuleuh anjing. Nya geuleuh ge nu penting mah heuras. Penting mangerak teh. Jika kita ngomong setiap menit kitu paduli teh ngomong-ngomong aing. Da aing ngomong kieu teh ngarugikeun maneh. Urungna padet dong. Aing mah sanajan ngomong kieu mah disyukurkeun. Ajan kitu ke beungar. Disyukurkeun kumaha nya disyukurkeun urang mah. Bersyukur we sia tam. Sanajan aing ngomong kieu inung kieu nu penting hirup. Hirup. Yang dibatan maneh beungeut inung leheung. Ngomong normal tapi modal. Bayangkeun ku sia karena naon? Kontrak cenah. Sia mah ngahina we jeung kontrak wae hirup saumur-umur. Bina mah tengengeun anjing kitu. Geus atuh sia teh geus tong kitu wae tidak hampura urang teh ieu hampura urang mah mulah hampura kumaha. Sia teh kasa-kasa ngahina teh goblok. Datang itu nih hina, datang ieu dihina, datang aing dihina. Batur mah cicing, aing mah moal cicing, moal sia moal. Emang na aing sieun kumaha nih? Aing mah sasaga, aing mah nyerenteng. Sok. Geus. Geus. Tengen, nah ngunting si eta lah. Mina-mina deui nya teh. Yang itu penget juga muning nih teh. Baru teuing aing juga muning sia juga bebek. Dia anjing. Naon ngaulang. Ngaranek. Da ngaranek. Aing juga muning sia juga bebek. Nama kayak mung. Bebek. Mung. Nama kenyang mau nyebut bebek sih teh. Dengekeun ku sia ngomong. Lamun aing nyebut eta ibu-ibu ngaramek ka aing. Ama kumaha. Nah, apaan dia mah normal.
Apaan aing mah beda. Beda kumaha bebek. Mung. Ha bebek. Mung obong. Maksa mah. Sok deja. Ebek ak bebek. Sok ebek ak bebek. Sok diajar luas. Sok cing luas. Ebek eme. Geus anjing geus. Geus karti ku aing karti. Karti bahaya sia. Cek aing naon anjing teh. Terus sialah menyebut bebek naon? Ya itik. Oh bener. Aing motor bebek. Mainnya motor itik anjing. Naon motor bebek? Ya gampang. Naon Supra Pit. Oh bener euy. Kita daun awi, kita lecabut, kita ditaweran, kita lain-lain, baca diri, baca dengengi bergerak. Hei. Jol iya si Aji gaing. Kabina-bina ting si teh. Ih. Tawas lain kak kolot. Milu Beleku. Bodoh. Kabina-bina ting. Beleku. Ngeus Aji. Wah melacakkan itu moden. Naon siap melacak geng. Naon. Naon siap jeung nampiling. Hah? Galah naon ngawaku naon si kain. Naon? Alah. Naon? Aduh. Nepi ka jangar aing didagung-dagung ku sia. Emangnya gua cowok apaan? Heuh naon? Naon sia naon make jangan dagung-dagung aing. Nya salah maneh. Salah naon aing? Ya, heug lempang teh heug si teh neuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudut jadi sida mana diadu jeung sida aing. Ah, gitu. Jadi mana ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh. Heuh, Sabab teu neuleu. jadi lu salah. Maneh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Naha? Dengarkan belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleuh ka sia. Tah maneh nu neuleuh ka aing ngengkak ka itu. Di mangga halangan ka aing emangna aing rek sionan ka sia. Puluh gitu. Ngamina teuing sia teh. Galak letik-letik gitu. Da mau ditarajean sia teh. Tah nya mang inu. Si emang inu. Nah, sih ngomong dia ngaguruh gitu. Kebetulan tengah harga sia teh. Kang gulung itu ngomong teh. Ngomong nepi ka ngaguruh sia teh ya naon nanti koro. Dong itu kam adur teh. Nu jelas anjing nya ngomong teh. Ye jeung kasar. Paduli teuing sia teh. Pakai jeung ujang anjing ke batur teh. Ya, dengarkan. Mana disebut anjing ngamak? Heeh. Daripada mana disebut tulang si aing. Disebut naon? Tulang. Tulang. Heeh, Naha? dihakan anjing. Ayo heueuh nyeuy. Tuh dengarkan, bener-bener teuing. Aya Gusti. Aduh, kadunungan mah hormat. Damang Gus. Gus. Cager diuk. Lan, Diuk. nya mana nang tung wae da cangkul. Aya naon? Teh antusan. Hah? Daguan. Ngantosan sapan abdi tos ka dieu. Engke. Nya pan ayeuna yang ayeuna. Engke cenah. Kabina-bina teuing. Naon? Ya. Bina-bina teuing sia teh ka aing teh kitu sia teh. Ngajak jogo ka aing. Kurang aja emang naing rek sieun ke mana? Bina-bina teuing. Duh. Tengah halangan atuh.
Wani kadunungan kisah tamu tuh. Si eta mah matak naon niuk di dieu. Mana isa nga guru? Mama nga guru si teh corona na ha, mana itu si teh. Anu aing nyangke aing membeunghar goblok. Asarani wa wa aya di mana Haji Dede HKM Tenda. Nepi karariweuh teh poe ieu ampun. Kabina-bina teuing. Buka topina atuh belegung si teh. Jadi kitu budak Badung. Bina-bina teuing si teh. Halo Halo bos. halo bos, kemana aja bos? Segera kayak si bos mah. Udah lama tidak ketemu bos. Naon cenah leu? Hah? Macam mana pula kau? Bulu tak beli itu kena sila awak. Nah ngomong teh kitu mana mah? Orang seberang. Urang mana mana? Aku tidak mengerti awak dari Medan. Orang seberang. Oh di Medan? Betul. Olo di Medan. Geus lila ya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan. Ayam mujair lila. Eta man lila. Oh can nyahon bahasa Sunda meureunnya dedeuh teuing. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi abdi di Sunda bah. Coba. Curig deh sia. Tanya bahasa Sunda jawab Indonesia jawab Sunda. Ngaran mana saha? Nama awak? Ucok Humarurung. Ucok gitu nih. Ucok Humarurung. Ari adi mana? Adi awak? Butet Humaregung. Keluarga panas tiris bener. Iya Humarurung, adi no Humaregung. Olahraga demam. Lajengna demam. Uyutna tampak. Uyutna mengi. Mana teh ngaran teh? Ya Ucok Humarurung. Ai bapak mana ngaranna? Bapak apa? Siga Rantang. Oh Siga Rantang, betul. Hari Inung, ya Siga Termos. Hari Aki, Jiga Seeng. Oh keluarga para buat dapur. Uyutna hawu ya jelema. Aduh, bisa bahasa Sunda sekidik. Sakedik itu. Tapi sebetulnya si abang itu kalau ngomong bahasa Sunda pening lah buat si abang. Naon pen. Naon? Ya pening buat si abang. Pening di naon? Ya liar gitu liar. Nah liar teh ya lungleng gitu lungleng. Oh liar, nah itu liar, belegug lah kau. Nah maka liar, bahasa Sunda itu banyak yang sama. Sama kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Ya ho, tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Ya ho, sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Ya, pantat bahasa Sundanya berit juga. Ya pening lah buat awas semua berit. Dengekeun siapa ka tahu. Ari tikus mah berit be. Ari sore mah burit. Ari bujur mah birit. Ya itu kan berit-berit juga. Macam mana pula udah ku bilang dihitung deui. Ya bina-bina macam mulak bu. Ayo mana kesinilah di Sunda ya sudah lama. Bisa mana kesenian Sunda? Urusan kesenian Sunda si abang orangnya. Namanya bisa
Kasinan Sunda? Ya bisa. Naon? Si abang itu paling resip karena kasinan Sunda itu pop Sunda. Pop Sunda, si abang bisa nyanyi. Lagu naon? Bubui Bulan si abang. Oh Bubui Bulan, ya si abang bisa ngelagu Bubui Bulan. Oh. Benar ah. Demi Allah si abang. Si sok nunggu mah Bubui Bulan ah. Dingekeun ku Cucu Wirmane. Orang kene siapa mau disaeun eta. Bubui Bulan. Sok. Sok. Bubui Bulan teh kumaha? Kok apa? Kok bisa? Ah, kan si abang udah lupa. Teken. Boboy Bulan. Boboy Bulan sangrai bentang. Panon poe. Panon poe di sate. Ah, itu lagu Boboy Bulan nyerep kena hati itu. Nyerep aja lu nyerep. Tisok. Ah, kadaguan siya niya. Ajik, sok tete. Turun nungguan. Boboy, sudah. Boboy Bulan. Boboy Bulan disang si bentang lah, Pak. Panon sia, panon poy anjing panon sia. Juga teh poho, juga teh panon poy hampura heuh. Dia hampura urang poho demi Allah teh tadi. Naon? Si ngomong nih. Ah, macam mana pula lah kau? Salah deui. Oh, salah didengean nya ingat. Salah deui. Dengeun heula batur rumah teh. Naon? Geuning sia ngomong lancar bahasa Sunda anjir poho. Dari orang Batak aing mah di mana ti Cibeuneur si Edan. Sugan teh hawe orang Batak. Baru didengekeun ku aing pek teh urang Cibeuneur. Kaing teh nararipu we, kaing teh. Si ada naon eta? Teuing. Naonnya? Menit teh ngadenge ya aing nu ngomong ieu teh aing nu ngomong teh belagu. Oh, radio meureun. Disangka radio saya teh buka jamatana tuh euy. Nah ka aing geuning. Kahidap. Weh. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Melon segede kitu. Goblok nyebut melon. Gus. Kesemek. Ah, meni eueuh nu malik ngomong teh. Sia lu itu balik. Sia lo itu balik goblok teh. Ngomong di gitu-gitu. Gedang di tengah lautan, ulah kapalangnya belat sorali. Ayat di mana Pak Misteri Mustaqim selajambe. Ratang ademan ewuh mangkulingan rana. Ewuh mangkulingan rana. Hariring dipirikku gening. Hariring lain ukuring tapi anu maha wening haleang. Lain ukurang tapi anu maha wenang. Tapi anu maha wenang. Di bumi alam
saudara mah ukur wawayangan bae ragataya pangawasta anak mensok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu Bapak Sakti GLP Eling saliring dumedi Ibu Kades Siti Hasanah ulah tinggal lemah wadi Soloyok Sunda Jabar ya. gening hirup tabadi pasti nyurang pilih genti gening hirup tabadi pasti nyorang pilih genti Pak Haji Robi Bos Bengke Pak Haji Sutisna Panembangan pasti nyorang pilih genti Kita kasopono Kaso panjang Keindah Kang Kipri Yom ke jalan Sono nganjang Kak Haji Rohman sono patepang di jalan Bunda Cis Charmi. di jalan Warga seni pedalangan Merek contoh dengan ikan Abah rindu Rasa ikan Anggi aya. Di aturan yang kanan Bangunan Bunda Sipa Mang Akok aya. Asah ngalam kata ragumantung Asih manusia Pak Haji Kodar Cicadas Karawang Rongkahna angkara murka Alam ge gancang ruksakna Yuk ya
hidup kalau wong wedok yang ditinggal lungo Mas Robi setengah mati. Omah genteng Bapak Sakti geopeng. tak sapunane Jangan kalau kamu abot kesana, enteng Mana? lakone hujan pun Jangan kalau kamu kesana ibu kades Siti Hasanah. papayung ngantos manutan di daguan iya kebaik datang Mana ibu kades kapayun plus? Kar kapayun ibu Haja Siti Hasanah ibu kades. Cepat cepat. Mustaqim sapi hadiah Kar kapayun bos Edi. Indo
Rap dugang ya rap duking detya hingkang samya ngalaga. Rap dugang ya rap duging detya hingkang samya jajarap pinara. Sedanten ulah dia balatam tama hangkut buta. Parantos hempak marbayak sadipoinun ieu kipati. Kunirahangan dika. Hatur sewu nuhun laksa ketika bigahan. Kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang. Pamili anu parantos sumping nyosan kana pangulemna kaula poe ieu. Bagea dulur-dulur. Si goblok. Batur marampak sekar poka grup der manarikeun maneh. Yang bisa. Kaciri sia mah hayang kapoji kudunungan. Kaciri sia mah hayang katanggar kudunungan teh. Matak naon lamun guyub jeung batur bareng. Paruli teuing. Songot aing, songot di paraban ku aing, nah maka jeung pipilun kana urusan aing kumaha aing we. Lain kumaha aing pan maneh teh rombongan urang. Saha? Maneh Teu hararayang teuing. Teu hayang aing mah ngahiji jeung kaum duafa. Aing mah jelema menak, aing mah jelema beunghar. saha menak? Aing, Nyeh, moal nyajik menak woh buukan. nah si teh mah kana buuk da urusan teh teh kahayang aing. Geus cicing. Lan, Cicing, cacing naon? cicing. Lain cacing. Oh, nah da tadi ge teu lompatan cicing. Maksud aing teh jempe. Jempe si teh budugul. Bina-bina kata aing teh meneh karar itu. Kieu. Pangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja. Bade naon? Maneh naon ngonyek ulan? Ngomong naon goblok teh. Ini teh kaharti. Nyaeta urang sadayana nyata urang jajab sang Nana Prabu kaluar negara. Keluar negara Bener, piknik. lain piknik. Sabab raja urang teh maksad bade garwaan deui, bade nikah deui. Boga nunungan teh kawin jeung kawin. Meni aing meakeun meni jeung kawin aing teh. Na meulang wae goblok aing ngomong teh teh. Penasaran. Iya ngomong naon teh puguh goblok sih dia. Da beda teuing. Istrika ti koro teh begitu. Nyaeta ari nikahna teh ka urang nagara Tirtadahana. Anu kiwari keur disaemarakeun. Jadi raja urang teh ayeuna bade ngiring saemara gelabar kawat anu jago. Oh. Gitu Gusti bener. Sae mangga iraha ayeuna waktuna. Wayahna urang pasukan khusus urang init nyaeta ka nagara Tirtadahana. Sae mangga hayo ulah anu tinggalin. Sae mangga init. Mangga sae kira mangga. Dunungan urang rojong urang sadayana. Mangga init sadaya. Mangga urang bobotohan. Mangga init sadaya. Bu, kunaon kulan eta? Naon? Mun aing mah nyingkap. Tilu 7B saya teh nyingkah. Bener. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak goblok teh. Woi, Nah, si teh goblok ni reuwas.
Sia teh belagu eta teh dunungan. Made teh kadunungan teh campelak. Emangna lamun dudungan salah rek diantep. Salah naon? Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngambek. Nah, ieu hukum teh gunana keur leutik wungkul. Nah, hukum teh gunana keur sangsara wungkul. Ai bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, ai bangsat duit negara dirantep musia belenggung cenah. Beres jang ah. Mina teuing, atong dikebrokan aing mah japati. Ini ngamarerang si goblok. Belagu eta teh ngadukung. Tararayang teuing. Mak nu mah ieu dengekeun hayang mau ngadu. Ane goblok teh dengenahan sama sia mah. Ngaras teh goblok teh. Mina teuing teh. Nah, sia barapan. Sajik nu meurepan teu. Ah, da katempo aing make spion. Nah, barapan deui. Lamun wani harapan sia teh. Eueuh nu meurepan eueuh. Ah, aing teh boga indra ketujuh. Keenam. Lawi aing mati genep sia teh. Suudon siapa? Tah, kitu cara licin sia teh. Lain dah keenam Indra Lesmana si teh atau Indra Son. Ayo orang ini kena weh. Ayo. Ngalet ngengkeuing ngaban alet kemat-kemat nyatang pindang. Aletan seking negara ujung marutang ngajujuk negara tirtadana. Ayo pastor. Malaksaga paling Pacuan ulah arang Yang diubah gitu eta. mun maksud penang digagal Diubah gitu itu. Dara mang sadayana. Aya pangesto kulan. Nuhun dari dara mang mah. Dupi saliradama. Beres. Bade angkat ka mana yuk? Ka negara tirtadahana. Dupi maksana kulan. Hah? Dupi maksana naon? Ngiring saya marah belabar kawan adu jago. Wah, beres. Marebut ke naon cenah eta? Hah? Marebut ke naon? Awewe. Kang Esa. Dunungan uing pada nikah deui. Oh gitu? Iya. Beres. Di kampung Pasangrahan Kidul ieu teh nya. Semohon ulah. RW 3 RT 3 RW 7 Leres. Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Semohon ulah. Wapukana pangarsana Bapak Cucu Cakra Cumarna Leres. kali Ibu Dedeh Kurniasi Semohon. GLP PMJ Motor Leres. dina raga nyepitan putrana nyata Cep Caryana Cahri brengse di sepitanana. Rengse. Mudah-mudahan Bret Kasep Amin. sehat salalamina Amin. ditebihkeun tina balai diangangkeun tina segala rupa mara bahaya. Amin. Rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore Amin. nincak dewasa janten jami anu guna kanggo nagara
guna kanggo bangsa oge hirupna beragama Amin. cenekna ieu cep cariana teh janten jami anu Soleh. soleh amin ya Allah ya robbal Alamin. tetepang sareng pini sepuh di dieu Antawis. Bapak Maman Suparman sareng Ibu Engkes Bapak Ade Saepullah miwah Ibu Darwati toko GLP Aya. Bapak Rohmat Hidayatullah sareng Ibu Karlina GLP hiji 25 Aya. atau Ibu Kades Ibu Siti Hasanah Sumpi. Bapak Asep Mulyadi Ibu Hajah Maya Sate Marangi Ayah Bapak Haji Suherman Ranca Ekek Aya. Bapak Haji Jejen Rajendra Tinagreg Kang Ami oge ayah Ai Mang Aas aya Mang Aas peso nya nuhun pesona katampi Mang Aas alhamdulillah cingga gentos nomor lipat gana Amin. Kang Sandi Bentang oge aya Aya. alhamdulillah Bapak Nanang Yonip 30 aya oh Bapak Haji Asep Ceko Pertamina dulu itu iya aya nu ngewe anu ngawa ka uing hah hampir-hampiran aing anu ngawa rewas ngawa ka uing Naon cenah kulan. Kang Haji Sule Prikiti wijina nuju nonton dina YouTube Tere. nya Kulan. gabagja ditonton ku artis besarnya Kemuhun. Kang Sule Prikiti Ya itu. atau Abah Sarum Curug Jinulang Pak Mi Siroyom aya Kang Agus Cepotril Aya. Baraya Amalatak Papak Serang Aya. Kang Epe Cipara Seleng Deden Gonet Ya. Kang Oki Ciwastra aya Aya sumpi. atuh Kang eta Kang. hah naon Itu di Pakarto. weh saya Papaman Suparman nuhun Pamaman jajakolon kadieu Pamaman kadieu ulah kadalang bangsa dalang imam bener punten nuhun Pamaman jajakolon Pamaman Ridho Pamaman Ridho. kami handeu itu Hey. Sangecan beak atuh. nya atuh jang sadam tiningkung seni warak Satya Garut Aya. Kulan. alhamdulillah Baraya Cicalengka Aya. Baisa Sani Cepiki Adisur Ya. Kiki Sewa Saweng di PWG Cimahi Mang Angga Kusuma Ujang Rasiman Asep Saepullah pijat urut Aya. atuh ieu teh Asep Saepullah teh pijat urut Kemuhun. urut naon Urut primob juga nanti. heeh pangurutkeun dewek kitu bejakeun ka Asep Saepullah Di atas gitu kajalak ngomong. kajelekong uing geus urat kajepit kitu bejakeun Kang Aja sareng rengrengan aya Aya. di budak Sunda Jabar Buna Meme sareng rengrengan Aya. di Sunda Gacor Bunda Lis Mami Hanggi sareng rengrengan Palut ka dieu. Baraya Ngampar Karawang Iya. Hariko Haji Kodar Cicadas Karawang Haji Dede HKP Tenda Bos Robi Bos Uje Iya. atuh Haji Guru Taslim Aya. atuh Kang Dede Sopian Tegadana Sakulawargi aya Aya maju. Abah Didu walaweulew oge manco So tawale. alhamdulillah teweleh eta banyak Daras pulang. alhamdulillah ketua obrok kurang sadayana Ya. anu sanasib jeung uing sing sabare apa aing leuwih sabar mah atuh mudah-mudahan urang ngadu